Sabab naon cai herang mah cai paranti ngubaran nu kasurupan. Benar teh? Sok ibu lamun geretek teh aya nu kasurupan pan lompat ka kiai mawana teh cai nu kieu. Tapi da eueuh deui keur bae lah. Ditinggalikeun abdi rek minum cai herang, doakeun ku sarerea cing salamet. Doakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang menjawab salam saya doakan awet muda. Yang tidak menjawab salam saya doakan suaminya punya mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun laja yang menjawab salam semoga masuk surga. Haroyong ke surga? Haroyong maut? Amin. Ka surga hayang ari maotna embung rek jalan mana tuh? Daun salam, daun suci nu ngajawab salam mudah-mudahan cing tereh ibadah haji. Haroyong ka Mekah, hayong ibadah haji, hayong naik pesawat, kuyos teu turun deui. Cek. Ya mudah-mudahan orang sadayana sing enggal dipaparin nasib tiasa jarah Mekah Madinah. Ya Allah ya Rabbal. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Nahmaduka ya man awjadal makhluqati 'alal ashkalil badi'ah. Biwujudi habibihi min sulalatil qurasyiyah. Wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyariyah. Wa nusallimu alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, wabil khusus yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Falah, guru urang sadayana pangarsa Kiai Haji Mahmud Cinareng Umi. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang masing sarehat. Amin. Ibu nyaah ka Kiai? Nyaahna nyaah naon? Nyaah naon abdi nanya?
Resep ka kiai resep? Resep naon? Ku ilmuna bohong. Da biasana ka kiai teh resepna resep nitah. Benar teu? Sok jarawab cingkong Pak. Tahlilan ka kiai nujuh bulan ka kiai. Ara rek moal ieu teh. Di hareup mah kompak rada bersuara itu nu di tukang culat cina. Pendek maot atuh. Lain mun Allah pisan kahayang ditingali teh. Sok nu teu nyorak didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Siga nu gelo. Sakali deui cing kompak. Tahlilan ka kiai nujuh bulan ka kiai kasurupan ka kiai kamautan ka kiai nyolatan mayit ka kiai ngaduakeun mayit ka kiai ngagotong mayit ka kiai. Astagfirullahaladzim. Di dia nepi ka ngagotong ku kiai. Kunaon dia kiai atuh cenah. Allah ya Karim samemeh urang digubrakeun ke alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia punten urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa tapi jeung kiai. Mangkaning zaman ayeuna ajengan kiai hese gantina. Sok sanajan ibu jeung bapak masantrenkeun budak mang tahun-tahun hirup di pasantren belum tentu sanggup mengadantikeun ajengan. Betul. Matak doakeun guru-guru orang di dieu, pimpinan pondok pesantren, pengurus pondok pesantren Hidayatul Falah sing sarehat, sing paranjang umur, masing dijembarkeun milik rizkina, dibarokahkeun ilmuna. Ya Allah ya Rabbal. Nukusi Mabdi dipika hormat para panitia, penyelenggara, pemuda luar biasa, oge para donatur anu parantos ngorbankeun harta, tanagi jeung pikirana kanggo nyukseskeun ieu acara. Mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balesan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 urang, maka panitia para donatur bakal menang 100 ganjaran. Mangkaning ditingali-tingali ieu jamaah nu hadir aya 5.000 urang ya. Aya teu? Aya. Bahkan ieu nu hadir lain jelema hungkul. Lumba-lumba oge aya, eta naon? Eta manuk atawa lauk eta? Urang doakeun mudah-mudahan tahun payun acarana sing beuki meriah. Jamaahna nu hadir sing beuki seueur. Ya Rabbal. Nuku si Mabdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Hansip, TNI dan Polri-nya. Itu nu ngaranggo seragam. Yang ngaralio ka itu kabeh. Urang doakeun mudah-mudahan para pemimpin urang sing sarehat. Ibu osok ngadoakeun Pak RT. Tuh gini. Aya Pak RT nante? Pak RT aya? Tamumpung aya Pak RT na jarawab cing jujur. Osok ngadoakeun Pak RT. Bagus. Halus jujur. Osok ngadoakeun Pak RW. Bapak Hansip. Astagfirullah. Bangkaning abdi mah karunya ka RT RW teh da. Leuheung ari jadi presiden mah nalika diomongkeun ku urang dia da moal nepi, moal apaleun. Tapi di mana-mana jadi RT jeung RW di dieu nalika ku ibu diomongkeun pasti bakal nepi. Dan iski apa urang dia sok ngomongkeun RT jeung RW. Bener teu? Komo kamari-kamari diurangkeun usum corona, usum covid. Nu teu kabagian bansos pan nyalahkeun ka
gitu di dia. Nu belah mana diukna? Majarkan teh lah RT nu dibikin bansos nu wauh we hungkul. Sok teu ngarti karena kacape pemimpin. Urang oge pan saleres nama pemimpin jang awak urang sewang-sewangan. Mimpin awak sorangan geus hese, komo deui mimpin awak ba. Matak sarua RT RW pemimpin di daerah ieu ku urang doakeun sing sarehat. Oke, masing tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah. Yang nais hormati dan nais banggakan seluruh santriah pondok pesantren Hidayatul Falah. Belah mana santri cicingna? Oh eta marake seragam meuni gareulis sawareh. Kabeh teu naon hayo geus lalunas acan. Ibu bapak, inilah santri-santri yang kita harapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas. Doakan ia para santri ahlakna masing bermartabat, ilmuna sing manfaat, malah mandar salamet di dunia nepi ka akhirat. Ya Allah ya Rabbal. Anu ku simabdi dipika hormat bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu lalucu. Dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Da biasana ibu-ibu mah dina pangajian teh jempling we caricing, tapi dahareun beak. Di abdi ieu mah di Bandung Barat. Ari di dieu? Di dieu? Apaan sameh di ditu ge ti dieu heula lolobana. Mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijadikeun jalma anu takwa, anu mahabbah ka para alimin ulama. Oge masing dijembarkeun milik rezeki anu loba. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nah, tadi aminan. Telat. Urang dia bu moal kabita macakeun eta doa lamun teu apal fadilah keutamaanana, benar teu? Neng Nais memangna naon sih keutamaan eta doa teh? Tapi bisi urang dia ibu-ibu tah boga salaki anu bedego. Aya henteu? Atawa bapak gaduh pamajikan anu nurus tunjung? Aya. Atawa ibu jeung bapak boga barudak anu hese diatur. Loba sih kana teh. Talamun boga anu kararitu bacakeun doa nu bieu. Timbul pertanyaan Neng Nais, memangna salaki nu bedegong teh nu kumaha sih? Hayang apal? Teu nanaon kasinggung. Tong boroning kasinggung nepi ka TBC lain urusan abdi. Kudu dibejakeun salah sahiji salaki anu bedegong teh nyaeta anu dahar hayang kariam, baju hayang kari make, ari pagawean sapopoengan nguseup jeung nguseup. Aya salakina tukang nguseup di dieu. Cocok berarti. Tukang nguseup mah ari pamajikan diabur, ari lauk ditungkul. Dipenta duit ku budakna ngomong teu boga, ari dina kopeah nyempel 50.000 jang nyieun eupan. Eupan ku endog meuni kokonengna, nah ari barudak dahar jeung cilok. Cek budakna aing daripada jadi budak mending jadi lauk. Tapi abdi mah salut ka tukang nguseup teh Pak, dua perkara. Dua hal Bu. Tukang nguseup mah sabar jeung istiqomah. Bener teu? Bahkan ku saking istiqomahna tukang nguseup, nu gelo oge eleh. Nu gelo kahujanan da lumpat. Nu nguseup mah cicing. Bener teu? Aya buludug genep da asa jihad.
Ngan ngabejaan nu sok resep-resep Pak tukang resep mah hirupna teh teu pernah maju sabab lamun maju we saeutik ngagejebur bener teh lamun ibu boga salaki resep ngusep nepi ka ngangkekeun kana ibadah ngangkekeun kana salat eta teh salaki bedel terus Neng Nais ayeuna kumaha pamajikan anu nurus tunjung teh tah urang balikeun ayeuna mah teu nanaon dibalikeun pamajikan anu nurus tunjung teh nyaeta anu hayoh mentaan duit ka salaki jang meuli make up jang meuli kosmetik ari kokoleuteun angger Pak pamajikan batur mah kapanasan teh jadi beureum pamajikan bapak mah kapanasan teh jadi geuneup nu kitu teh pamajikan nurus terus Neng Nais ayeuna kumaha barudak anu hese diatur teh tah barudak anu hese diatur mah nyaeta anu dititah ngaji kalah nonton TV dititah salat kalah nyoo HP aya nu kitu lamun ibu boga budak siga kitu bacakeun doa nu bieu Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin tambahan Robbi habli minas sholihin kayaan ibu keur boga wudu geus salat tahajud teras tiupkeun doa nu bieu kana mun-munana budak bari ikhlas kapan ditiup caritana ruas hampura dihajak tiupkeun kana mun-munana budak ibu doakeun budak ibu teh cing dijadikeun budak anu soleh-soleh da pasti urang dieu mah ibu-ibuna ahli tarahajud apa lobaan mun saurang tahajud mun lobaan tarahajud rek diamalkan mah insya alhamdulillah kada ibu lamun hoyong boga budak anu soleh solehah menta ka Gusti Allah ngan mentana cing lengkap nu soleh nu pinter nu bager sebutkeun cing lengkap sabab lamun ngadua teu lengkap henteu detail bisi salah contoh ngadua ka Allah Gusti abdi mah hayang cicing we di imah bari ucang-ucangan tapi duit dararatang diijabah ku Allah jadi tukang jahit kan tukang jahit mah diuk ke dina kursi ucang-ucangan ngek ngek tapi duit daratang bener tuh atawa ngadua Gusti abdi mah hayang calik we dina kursi diuk dina kursi sapopoe teh tapi duitnya lampurkeun diijabah ku Gusti jadi tukang jaga WC sok tingali tukang jaga WC duit nyamperkeun teh nyamperkeun pan aya tulisanna tukang jaga WC mah kiih 2000 modal 5.000 datang nu modal mere duit 10.000 kembalian cek tukang jaga WC teh punten Pak teu aya angsulan sok we ayeuna mah modal deui salah ngadoa eta doana teu lengkap atawa Gusti urang mah hayang loba nu nurut jeung meunang duit diijabah ku Allah jadi tukang parkir tingali ka tukang parkir jalma nurut teh nurut duit menang teh menang ngan salah ngadua matak doa teh kedah lengkap sok inget baheula Bu abdi lamun ngadoa teh kieu ya Allah sok sanajan ilmu abdi sakedik saeutik tapi hayang manfaat lamun uleman ceramah ka mana wae sing bisa ikhlas jeung ganjaran kaikhlasan eta mugi ku Gusti ditembongkeun di dunia keneh alhamdulillah ayeuna diijabah ku Allah beres ceramah sok meunang cau aya bolu
bakakak. Biasana mun ceramah di daerah lain mah gitu. Lain menta panitia. Bisi panitia salah paham. Bisi panitia salah paham. Padahal lain menta, biasa nama gitu. Matak di dia biasakan siga gitu. Insya. Mudah-mudahan ya perayaan Maulid Nabi sing berkah. Ibu-ibu, bapak-bapak, nu nambahan hayam sing kabawa ka surga. Nu nambahan daging sing kabawa ka surga. Nu nambahan daug ka surgana ngagorolong eta. Karena memang pada intinya kalau mau maulid dipintain duit itu rata-rata hararese. Komo tanggal kolot mah. Tanggal kolot mah tong boroning dompet banget kayak ngalipet. Benar tak? Berkah mulu dan mudah-mudahan orang dia nu tara ngaji sing jadi getol ngaji. Nu geus rajin sing beki rajin. Sabab tidak menutup kemungkinan deket jeung majelis taklim tapi tara daek ngaji. Aya nu kitu. Deket ka masjid tapi tara daek berjamaah aya. Ulah aneh, Bu. Da di Mekah oge aya makhluk Allah nu siga kitu. Deket jeung Ka'bah tara ngilu tawaf, deket ka masjid tara berjamaah, deket majelis taklim tara ngilu ngaji. Saha di Mekah makhluk Allah nu kitu? Onta. Saha cenah? Onta. Jadi lamun orang dia deket majelis taklim tapi tara daek ngaji, deket ka masjid tapi tara daek berjamaah, nu kitu teh tong tarik teh nyebut onta na bisi loba di dieu. Nah, mudah-mudahan sing jadi garetol ngajina. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok atuh mun dek babagi ta tadi. Jadi ibu nempokeun eta wae atuh. Panitia percaya abdi jelema percaya teh kunaon ari ibu dibagi abdi henteu terus kan pada acan atuh dia mah karek pemanasan ngan geus paranas deui. Bari tati ceramahna nangtung wae teh. Dalamun kudu dibejakeun mah abdi geus nyarari awak. Di tanggal hiji mulut nepi ka ayeuna can eureun-eureun. Siang wengi ieu teh. Batak tadi perjalanan menuju ka dieu dina mobil abdi mah calik teu tatih-tatih. Nyeri awak. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang maulid, memang pidawuh Allah dina Al-Qur'an, wa kula nakusu 'alaika min amba'ir rusul. Jeung kami anu agung nyaritakeun ka aranjeun kabeh min amba'ir rusul, kisah-kisah para supaya naon neng nais tujuan muludan teh supaya manusia tambah kukuh, tambah kuat keimanan ka Allah, sinareng ngarah wauh ka Kanjeng Nabi. Nah ini yang sering kita bahas. Tiap tahun orang muludan, bener tuh. Berarti orang kudu apal saha Kanjeng Nabi teh, saha kulawargana baginda Rasul teh. Rek nanya, ibu siapa ayahanda Rasulullah? Ibundanya? Akina? Ninina? Saha? Ari Abdul Muthalib gaduh istri henteu. Saha istrina ngaranna? Geuning eueuh soraan.
Ninina baginda Rasul teh nyaeta Fatimah. Itu cek di tukang sajenah Fatimah. Makanya ketika Rasulullah punya anak perempuan diberi nama Fatimah karena tabaruk ngelap berkah kalau jadi ninina. Pelajaran jang urang dia, ibu bapak ngaranan budak teh cing alus. Hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamah. Perindah nama kalian karena nama kalian akan dipanggil di akhirat. Ulah ieu mah ngaranan budak teh hayang mengikuti tren ke barat-baratan. Ku abdi ditanya, "Ibu, ieu saha namina?" Neng Nais, ieu mah namina teh Michael Aceng. Ari nu ieu saha namina? Ieu mah namina teh Chep Oli Onderdil. Da lahirna di bengkel. Ari nu ieu bungsu lalaki saha ngaranna? Ieu mah ngaranna teh Ujang Jejer Al Umpani. Da bapana tukang musik. Kade ngaranan budak ulah asal kudu alus. Baginda Rasul bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, hari Senin. Nu jadi pertanyaanna, naha Kanjeng Nabi lahirna poe Senin? Padahal Sayyidul Ayyam rajana poe Jumaah. Naha Bu. Apa kana geus dituna we? Rasulullah lahir poe Senin karena memang waktu hijrah ke Madinah oge poe Senin. Bahkan ketika wafatna baginda Rasul oge poe Senin. Kesimpulanana kadang hari lahir teh sok jadi hari mautna oge. Matak jamaah sadayana lamun aya nu lahir poe Rebo tayuna. Siap deh. Urang munajat ka Allah, mudah-mudahan urang sadayana ulah waka dimautkeun kecuali maut nyandak iman Islam anu sampurna. Ya Allah ya Rabbal. Baginda Rasul Bu ketika lahir gubrak ke alam dunia ngejerit maratan langit, ngoceak maratan darat, kacelup kaun kapancar ke seluruh dunia. Bahkan ku saking bungahna pohon anu kering jadi tumbuh, binatang nu teu beranahan jadi beranahan, api anu disembah jadi parem. Semakin berhala disembah maka semakin hancur. Eta berkat kelahiran Rasulullah. Bahkan para malaikat Allah ikut menyambut dengan membacakan tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa istighfaro, dikir ka Allah. Ari urang osok dikir tara. Sabaraha kali sadinten sawengi. Da Kanjeng Nabi mah ahli dikir. Ketika sare mata na peurem, hatena mah muka eling ka Gusti Allah. Kan urang mah teu bisa kitu. Keur sare teh mata peureum hate oge. Kadang mah keur beuntak mata mah muka hate mah. Padahal zikir itu obat segala macam penyakit. Jawab cingkong Pak. Obat galau zikir, obat bingung zikir, nyeri hate zikir, putus cinta zikir, sakit leungit teangan atau salaki leungit ger ibu di sisi jalan. La ilaha illallah. Ditanya ku tatanggana, ibu keur naon dikir sisi jalan? Cicing kenangan salaki. Rada oyang si eta mah. Bara teh dikir moal. Aya nu nanya Neng Nais, pan kalimat dikir teh loba, ece lieur kudu maca nu mana? Kullu lafdin lahu lafdul jalalah fahuwa dzikrun. Sakabeh lapad anu aya lapad Allahan eta teh dikir. Lamun embung panjang teuing bisi eungap, bisi capek, bisi rusuh, cukup Allah, Allah, Allah. Pan bibir mah cicing hate mah bisa dikir.
Qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Dikir ka Allah mah bari nangtung heug ayeuna mah. Sakali deui. Bari nangtung, bari diuk, dek ngagoler. Nu penting mah eling we hatena. Ibu lamun teu ka dieu siang ayeuna yakin di imah masih keneh wiridan. Lolobana mah naon? Lamun teu ka dieu siang ayeuna yakin di imah masih keneh sholawatan. Loloba namah nilepan bulu panon waktu tidur siang. Matakan mempang-mempeng keur ngariung kabeh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah mudah-mudahan beres muludan orang sadayana cing jadi ahli dzikir. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Datang nunanya Neng Nais naha ketika Rasulullah lahir disambut menisa kituna ku sakabeh makhluk alam semesta, ku sakabeh malaikat. Sabab ieu nu lahir teh kekasih Allah, ieu nu lahir teh manusia paling mulia di muka bumi. Jadi ulah wani-wani nyaruakeun Kanjeng Nabi jeung urang sabab beda. Rasulullah mah nalika dikandung ku ibundana Siti Aminah teu karasa nyeri, teu karasa nyiram. Beda jeung Ibu Aminah urang dieu. Aya teu? Karek yang hamil 2 bulan geus nyiram hayang itu iya betul. Taina abdi rek loba nanya ka ibu-ibu. Ibu hamil ripuh henteu? Punten nya rek loba nanya sabab can ngasaan. Bisi aya nu bertanya-tanya eta Neng Nais teh geus nikah acan. Acan. Teu nu di tukang alhamdulillah. Abdi karek beres SMA Bu, 18 tahun nembe lebet kuliah. Batak datang jauh-jauh di Bandung Barat ka dieu rek bari neangan sugan manggih nu herang. Aleueuh rarumek. Lah kahayang mah panitia abdi jadi mubalighah teh masih kene ngora, bener teu? Kahayang mah nu hadir oge nu ngora we hungkul. Batak bisi ibu-ibu urang dia hayang boga minantu santri, hayang boga minantu nu masantren, tamangga bisa daftar ka abdi ayeuna. Nanging punten 1000 kali punten si ma abdi moal narima aki-aki. Bisi aya aki-aki rek daftar teu harayang teuing ka aki-aki. Baya ari ka inceuna mah. Sing tarik Bu, hamil ripun teu? Eungap teu? Cangkel teu? Ngalahirkeun nyeri teu? Luar biasa ibu-ibu mah Pak ditanggung sorangan. Hamil ku sorangan teu pernah dibagi-bagi. Sugan ibu kasih bapak pernah ngomong kieu, Pak, cik atuh mama hamil teh geus 2 kali.
sok ayeuna mah nu katilu bapaeun bisa henteu 8 bulan hamil ku sorangan teu pernah di-PHP-keun sugan kata tangga Bu cik me HP hamil 2 jam rek balanja heula ka pasar cek tatangga teh sok we sampaikeun dina pager aya hamil disampaikeun siga anduk wae ibu-ibu mah ditanggung sorang batak bapak yeuh dengekeun cing nyaah ka pamajikan teh ibu anu salakina teu ka dieu siang ayeuna bejakeun ceuk neng nais cing nyaah ka pamajikan datang edan-edana salaki nu teu nyaah ka pamaji komo nepi ka nyekek mah komo nepi ka ngabanting mah meni kesel nais kasih eta teu nyaah ka pamajikan padahal lamun diibaratkeun istri itu bagaikan pondasi dina rumah tangga nu ngurus imah, nu ngurus salaki, nu ngurus budak saopat-opat nu gede TBC, nu cikal amandel, nu bungsu bisu, nu awewe conge pan eta kabeh lolobana diurus ku istri bener teu Bu? Makanya wanita itu makhluk istimewa dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah. Itulah sebabnya kenapa Allah menciptakan wanita bukan dari tulang kepala, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi kepala rumah tangga. Allah ciptakan awewe lain tina tulang pundak, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi beban keluarga. Allah ciptakan awewe lain tina tulang tonggong, karena wanita bukan diciptakan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Allah ciptakan awewe lain tina tulang leungeun, karena wanita bukan diciptakan untuk dipermainkan, dijadikan boneka. Allah ciptakan istri lain tina tulang suku, karena wanita bukan untuk diinjak harga dirinya. Asa dibenangkeun si eta. Terus neng nais tina naon awewe diciptakeunana? Tina tulang rusuk belah kenca anu bengkok deket jeung hate. Itu artinya wanita ingin dimengerti, ingin diberi kasih sayang. 1 juta Bu. Tapi ingat ulah wakato. Hakikat kita sebagai perempuan, setinggi apapun derajat kita, sebanyak apapun harta kita, seluas apapun ilmu kita sebagai perempuan, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki tetap jadi pamimpin jang awewe. Tanya si bapak dimenangkeun. Mata kade ibu di imah ulah asa pang jadi pamajikanana. Pan ena mah keur usum dunia terbalik. Salaki sarieun ku pamajikan teh. Aya nu kitu di dieu. Ulah dibalik-balik Bu. Kuduna ibu anu sieun ka salaki. Sabab salah satu ciri-ciri istri calon ahli surga nu kahiji nyaeta anu boga kasieun jeung kaera ku salaki. Ibu osok sieun ka salaki tara. Osok era ku salaki. Sok inget baheula almarhumah mamah abdi, ibu abdi teu berani ngaliwat hareupeun si bapak abdi. Teu wani ngaliwat hareupeun bapak mamah almarhum. Ari ibu osok ngaliwat hareupeun si bapak tara. Lain ngaliwat deui sigana teh di lain kahang. Didengekeun ibu lamun rek ngaliwat oge kudu nama cing sopan. Kudu rengkuh, apa rengkuh? Kieu tah. Salaki diharap ibu bade ngaliwat kieu ngomongna. Punten ayang. Atau kudu romantis piraku. Punten monyet. Cing romantis ka salaki teh. Abdi can nikah tapi dicontohan ya. Salaki dihareup, ibu rek ngalangkung kieu ngomongna. Punten aa abdi bade ngaliwat ngeser heula saeutik. Osok kitu. Lah dia osok kitu. Sigana ieu mah salaki keur ngagoler di tengah imah. Nepi ka katincak beheungna ngeh.
Bener tuh? Eta mah pamajikan goreng adat. Tak ibu lamun hayang jadi istri calon ahli surga kudu sieun jeung era kasalah bade diamalkeun. Insya Allah moal. Bu, cek Kanjeng Nabi insya Allah teh hartina bade ngan kurang lima diganti hartina teh jadi moal. Contoh ibu ditanya ku tetangga, Bu, bade datang ke pengajian mingguan, insya Allah nyusul ieu meuni loba seusehaneun. Entung-tung nama teh datang-datang. Aya nu kitu di dieu. Nu make tiung kumaha? Patak tong insya Allah mun bade mun moal. Bade sieun sareng isin kasalaki. Meuni eueuh sora. Kumaha ibu we. Eta nu kahiji. Nu kadua, ciri-ciri istri ahli surga nyaeta anu sabar ngurus budak. Pan ngurus budak teh teu gampang. Bener teu? Ibu osok sabar ngurus budak. Nu di tukang osok sabar ngurus budak. Sakapeung neng nais. Berarti sakapeung mah kadang osok kadang sesering nama dengekeun Bu, ibu-ibu orang dia kudu bisa mencontoh akhlakna mamah Imam Sudais. Apal Imam Sudais enggak? Imam Sudais teh imam di Masjidil Haram di Mekah. Tos ka Mekah acan? Harayang ka itu? Terus daftar acan? Boga duit nanti? Rek saha nu mawa. Bu, Imam Sudais teh imam di Makkah. Nuju alitna keur leutikna eta Imam Sudais teh bangor kacida luar biasa, hese diatur. Pernah suatu ketika mamahna Imam Sudais kadatangan tamu rombongan. Urang biasana lamun aya tamu osok masak, bener tuh? Mamahna Imam Sudais masak dugi ka pinuh sameja ku pasakan. Tetapi apa yang terjadi? Ku bangor-bangorna Imam Sudais eta pasakan dina meja kabeh dipurulukan keusik. Namun ibu dikitukeun kudu jadi budak rek di kumaha eta budak? Rek di kumaha? Sigana teh nu nyiwit aya anu nakol, anu najong, nu ngabanjur, anu nyintrek, dati salambar teh ya. Tapi mamahna Imam Sudais mah teu kitu. Ningang milari eta pasakan dina meja kabeh aya kusikan teh ngadon dikeukeun. Gusti, Sudais anjeun teh meuni soleh-soleh teuing. Didoakeun ku mamahnya cing jadi imam di Masjidil Haram. Lain amin deui da enggeus. Ayeuna Imam Sudais jadi imam di Mekah. Pelajaranana naon jang urang dieu? Kade ibu lamun kesel ka budak ulah wani-wani ngucapkeun kagorengan. Da biasana ibu-ibu urang dieu mah kesel ka budak teh dasar si kedul. Bener teu? Atuh budak rek irah jadi rajin. Da salah indung bapana keneh keur kesel nyebut dasar si kedul. Meni bedegong-bedegong teuing maneh teh dek jadi naon gedekna. Jangan lihat masa seseorang itu dari saat ini. Sebab Allah anu maha nyepengan nasib. Benar teu? Bahwa budak nu ku urang disebut kedul teh engkena mah jadi gubernur. Bahwa budak nu ku urang disebut bedegong teh engkena mah jadi kiai. Teu aya nu apal. Matak ti ayeuna mah kesel ka budak teh ucapkeun anu sae, hati-hati ucapan. Omongan teh doa, apalagi doa seorang ibu itu mustajab, cepet diijabahna. Matak bagus nama ibu kesel ka budak teh kieu keun, Gusti, ujang neng geulis kaset anjeun teh meuni soleh-soleh teuing, didoakeun ku mamahnya cing jadi ulama besar, pengusaha sukses, orang kaya dermawan. Osok nyarekan budak siga kitu. Pahingan budakna bedegong wae oge
Ngerti teu Bu? Karti teu? Jadi ti ayeuna kesel ka budak doakeun anu bagus. Ulah ngucapkeun kagorengan. Bisi ucapan eta nu diijabah ku Gusti Allah. Jadi ucapkeun anu bagus-bagus, doakeun anu sae. Dua cenah. Nu katilu ciri-ciri istri calon ahli surga nyaeta anu bisa narimakeun pamere ti salaki. Cek si bapak mah iya duit yang belanja ke pasar. Cek ibu alhamdulillah hatur nuhun bapak. Osok itu. Bapak osok dikitukan. Lewah hiji acan Gusti. Mah iya kain jangan dambal acuk. Cek ibu alhamdulillah hatur nuhun bapak. Osok. Kade Bu, gede leutikna nu dibikeun ku salaki cing bisa disyukuran. Cek si bapak mah, iya bapak hasil usaha sabulan menang gaji 20 juta cing cekap saminggueun. Cukup moal? Nu teu nyorak moal boga saumur-umur. 20 juta saminggu cukup moal. Tah, ieu ahli surga mah nu kieu. Pak, ahli surga nu kieu 20 juta saminggu cukup. Teu loba protes. Berarti ibu-ibu orang dia sadayana ahli surga. 20 juta saminggu cukup. Datang bulan hareup cek salaki mah hampuranya bapak usaha keur sagala hese ngan menang gaji 20.000 cing cukup satauneun. Rp20.000 setahun cukup moal. Itu jadi ahli surga atuh. Da istri solehah mah pasti ngomongna cukup. Belikeun kana kalender. Salaki hayang udud purintilkeun Januari. Hayang ngopi durung Februari. Hayang nasi goreng osrengkeun kadinya Mei. Lek itu masalah kita ngarti, bener tak? Tapi kade ibu tetap kudu syukur. Lek nanya, ibu baroga bumi imah gaduh imah saya awon nu nyebut awon teu narimakeun pamere ti salaki karek mah dibahas teh sakali deui ibu garaduh bumi sae awon meni agul ketenang naon meni kene agul dah hasil salaki sorangan bener teu nu penting mah urang kudu syukur cing bisa ngucapkeun hatur barade diampalkeun geus insyaallah deui wae pan bieu dibela Pak. Jadi istri ahli surga teh aya sabaraha cenah? Aya sabaraha? 3 hiji hiji anu sieun jeung era ku salak 2 anu sabar ngurus 3 anu bisa narimakeun pamere ti salak catetkeun atuh bios minum heula minum beda puguh barang makan mah eueuh biasana abdi lamun dibere cai herang dina panggung teh tara dinginum sebab naon cai herang mah cai paranti ngubaran nu kasurupan benar teh sok ibu lamun gerotek teh aya nu kasurupan pan lompat ka kiai mawana teh cai nu kieu tapi da eueuh deui keur bae lah ditinggalikeun abdi rek minum cai herang
Doakeun ku sararea cing salamet. Doakeun. Ibu doakeun. Ieu cai herang ya. Doakeun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selamat. Teruskan ya, teruskan. Masih kuat setengah jam? Sajam kuat? 2 jam? 3 jam? Masya Allah, geningan orang diwa sadayana ahli ngawadul. 3 jam kuat. Dan sigana dina pengajian mingguan mah setengah jamnya geus narundutan. Iya mah bongan, caleng harte da mau baligohna masih kena ngora. Tapi kan naon dia? Ciri-ciri istri calon ahli surga. Haroyong jadi istri ahli surga. Amalkeun tanu bieu. Jadi kade urang mah sebagai wanita kudu bisa ngajaga kaistimewaan eta. Siap? Geus mah ibu-ibu hamil 8 bulan ku sorangan nyerina ngalahirkeun karasa ku sorang. Pecah air ketuban dibawa ku salaki ka bidan. Damaknya kawarteg marek ngadon dahar. Ibu di bidan ngahejeun satakar kebek ngalahirkeun budak teh, bener teu? Barang gurudak orok ibu lahir ke alam dunia eta orok ceurik gogoakan. Oa. Padahal mah lain oa da lain anak sapi. Lain ea, lain oa. Suara bayi anu lahir ke alam dunia teh manggil Allah. Huwa. Coba baca dina Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazii la Al-ayah sadaqallahu alaihi. Urang teh ketika lahir ke alam dunia manggil Allah ngan geus dewasa kalah teu apal ka Allah sabab diarantep ku indung bapakna. Nauzu. Matakan geuning aya nu dikir la ilaha illallah. Aya nu dikir Allah. Aya nu dikir huwa. Coba ibu tingali di hadromi. Di ditu mah aya nu dikir domirna we hungkul. Dikirna teh tungtungna hungkul. Hu. Dikir eta teh. Kan kade lamun teu biasa ulah nurutan. Si bapak lamun teu apal ilmuna ulah nurutan. Bisi abong keneh beres pangajian da cek neng nais aya nu dikir tungtungna hungkul oge. Ger diturutan. Si bapak sholat berjamaah di masjid tuluy dikir batur-batur la ilaha illallah. Iya hu. Teu apal ilmuna ulah nurut ngan aya nu dikir siga kitu. Begitu kadang suara tangisan orok ibu anu nembe dilahirkeun bidan nu ngabantuan ngalahirkeun lumpat pan kaluar mere beja ka salaki. Cek bidan, Pak, iya bojo bapak tos lahiran buru gera adanan gera titipan 2 kalimat syahadat dina ceulikna. Salaki ibu saking kubungah balanyang lumpat satakar kebek. Begitu nepi di ruang persalinan celenteng si bapak adan. Allahu akbar. Ari gaplok tadi cabok ku pamajikan. Si horeng salah ngadanan. Nu diadanan kakak ceulik pamajikanana. Nyeri urut ngelahirkan karasa keneh ger diadanan sahanu teu kesel. Cek ibu tuh tingali orok mah ker dibersihan ku bidan. Deuleu matak ge deuleu. Da kesel. Tapi barang beres orok dibersihan ku bidan diasongkeun ka si bapak kaayaan keur ceurik gogoakan tuluy diadanan ku salaki ibu dititipan 2 kalimat syahadat dina cepilna.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rob teh orok repeh. Ngupingkeun dua kalimat. Taya jadi pelajaran jang ibu-ibu. Lamun salaki ibu rudet taradaek salat berjamaah di masjid. Adanan sia ceulina. Lamun subuh-subuh salaki ibu hese hudang bukakeun salimbut tuluy adanan. Hayya 'alas shalah. Insyaallah moal lila deui bakal nyabok. Rek dicobaan moal. Ulah bebas sehat. Pemanis we eta. Kade, Bu, Pak. Ibu ngalahirkan budak ke alam dunia eta budak fitrahna beragama Islam. Cerikna manggil nama Allah, tuluy dititipan dua kalimat syahadat ku salaki ibu. Maka tugas selanjutnya janten ibu bapa nyaeta ngadidik murang kali supaya bisa jadi jalma anu takwa ka Allah azza wa jalla. Kumaha neng nais carana seueur. Nganu paling penting aya dua. Kahiji kuatkan iman, dua tingkatkan ilmu. Sabaraha cenah? Hiji kuatkan iman, dua tingkatkan. Karena punten iman dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Kama qala Albert Einstein, science without religion is blind, religion without science is blind. Yes? Ngerti ente? Ujung-ujung yes atuh. Artikan tong. Kieu artina. Ilmu tadi barengan jeung iman buta. Sakali deui. Ilmu tadi barengan jeung iman tingali Indonesia. Pak, Indonesia teu kakurangan jelema anu cerdas, Indonesia teu kakurangan jelema anu pinter, Indonesia teu kakurangan jelema anu berpendidikan, tapi Indonesia kurang jelema anu berakhlak. Betul? Bayangkan lamun kabeh rakyat Indonesia berakhlak, moal aya anu korupsi, moal aya anu melakukan tindakan kriminal, moal aya pelecehan seksual. Abdi meni miris ningali berita aya budak SD merkosa babaturanna sorangan. SD kelas 1. Nauzu gara-gara kurang diperhatikan ku indung bapakna. Ilmu tanpa iman bahaya henteu? Neng nais saha contohna jelema di Indonesia anu boga ilmu teu boga iman seueur. Salah sahijina anu kerame kamari-kamari seorang jenderal. Saha pangkatna tinggi, jabatanna luhur, ilmuna luar biasa, tapi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bahaya ke? Kita contoh jelema boga ilmu teu boga ayeuna urang balikeun, lamun boga iman hukul, boga akhlak anu sae, tapi teu boga ilmu, henteu pinter, cilaka bisi katipu ku batur. Kudu palalinter, bisi dibobodo. Sabab ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa. Bener teu? Contohna dodol jeung tai ucing. Dodol hideung tai ucing, dodol amis tai ucing. Ampura Pak, abdi geus umur 18 tahun ayeuna can pernah nyobaan nu ngaranna tai ucing. Ai ku urang dia meni kompak, hasyum. Ibu sapoe sapeuting sabaraha kali ngadahar tai ucing. Jadi kade ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa. Aya jelema nu bageur ka urang padahal mah ngan ukur ngamanfaat. Sabab urangna
bodoh teu pinter jadi dibobodo ku batur. Bahaya henteu? Bahaya. Mata kade zaman ayeuna ngadidik murang kali ngadidik budak kudu saimbang antara iman jeung ilmu, kudu saimbang antara pendidikan di sekolah jeung pasantren. Da zaman ayeuna mah tingali pasantren kurang dukungan. Bener teh? Budak rek sakola SD, rek sakola SMP, kabeh ti luhur nepi ka handap meuli anyar. Topi anyar, kerudung saragam, sepatu, buku, pulpen anyar. Budak rek sakola mah segala anyar budak rek pesantren. Tapi tingali budak rek sakola mah sagala anyar, tapi tingali rek pesantren. Biasana rek pesantren mah kabeh barangna teh warisan. Cek amangna jang geus dek pesantren mah tong meuli baju aya urut amang baheula. Bener teu? Budak hayang ganti Quran cek indungna jang da Quran mati baheula ge sarua kitu-kitu keneh aya urut mak keur pesantren. Di mana mah Qur'ana itu di goah di pangmeasan. Dicokot ku budak pek mah Qur'ana sarobek balolong dihakan berit. Cek budak mah geuning ieu Qur'an teh sarobek balolong kieu. Ibu nembalan. Leman, ayeuna mah aya super kelu. Ngutek budak teh ngaleman Qur'an, nepi ka alam nasroh ngarendeng jeung alam taro. Cuk akina jang geus nepi ka mana ngaji teh? Alhamdulillah geus 2 alam ki. 2 alam. Alam nasroh alam taro. Kade kudu saimbang antara sakola jeung pasan. Kudu saimbang pendidikan formal jeung pendidikan agama. Ngan aya nu alasan lah neng nais pan di sakola oge aya pendidikan agama Islam. Bener tuh? Memang ayah, tapi ingat catat pendidikan agama Islam di sekolah ngan 3 jam dina saminggu. Sedangkan santri 24 jam dididik mandiri, dididik hidup bermasyarakat, dididik hidup beragama. Ari nu biasana sok tawuran kira-kira pelajar atau santri? Cing tarik pelajar atau santri? Can pernah abdi ngadangu aya santri tawuran. Santri Hidayatul Falah jeung santri anu tawuran gara-gara parebut bedug. Aya henteu? Teu aya. Sabab santri mah 24 jam hidupna terjamin akhlakna di pasantren. Karti teh Bu? Mangga ibu ayeuna nyakolakeun budak cing luhur nepi ka S1, S2, S3 mangga. Teu aya nu ngalarang. Tapi kadek nalika budak geus sukses teu bisa ngahormat ka indung bapakna sabab pinter matematika teu ngajamin budak jadi soleh, lancar bahasa Inggris teu ngajamin budak jadi soleha. Angger we nu nangtukeun soleh jeung teu nama kumaha didikan agama di pasan. Kacidakna langsa lamun teu boga budak nu di pasantrenkeun engke nalika maot rek saha nu ngirim yasin, rek saha nu ngirim tawasul lamun lain budak sorangan. Lah gitu-gitu teh atuh melongna. Nah kieu resikona dibawa ngaji serius 5an anu kerung, 3an anu heuai. Ibu haroyong maot dikirim yasin, hoyong maot dikirim tawasul. Sok atuh geura maramot. Dari can maot mah kumaha ngirimna. Matak sakali deui perhatikan pendidikan budak lain sakola na hungkul, tapi ilmu agama di pasantren oge kudu diperhati. Ibu kudu syukuran ngagaduhan guru-guru, ustad, kiai, ustazah di ieu pasantren anu ikhlas ngadidik budak ibu. Tingali di Arab Saudi mah nu jadi ustad, nu jadi kiai digaji gede per bulan. Rek nanya sabaraha gaji ajengan di dieu? Di dia masjid nu sok dipakai Jumaah di mana? Di mana? Di dia tuh pindahkeun ke Arab Saudi.
Di Arab Saudi mah masjid nu sok dipake jumaah, imam masjidna digaji 250 juta sabulan. Sabaraha gaji imam masjid di dia? Tergaji? Gratis? Bekiih di pom bensin oke mayar 2.000. Yuk ayah imam, ayah kiai, ustad gratis. Mangkaning jadi kiai itu jasanya luar biasa, benar tak? Yo, dangukeun. Kiai, ustad mah teu digaji, tapi tugasna gede, dituntut untuk memperbaiki akhlak anak bangsa. Sedangkan artis gajina gede, tapi pagaweanana ngaruksak akhlak anak-anak bangsa. Benar tak? Kan akhlak barudak ruksak ayeuna teh. Baheula mah budak suntangan ka indung bapana teh bener-bener disun make biwir. Tingali budak ayeuna. Kana taran, kana pipi, kana ceuli, sakedeung kana bujur eta. Ngomong ka bapana bokap, indungna nyokap, disingkat bonyok. Kalbah ninina nyakop, wakna wakap. Disingkat-singkat anak alay. Ibu kalingkungan luar, pemuda zaman ayeuna anu hirupna jauh ti pasantren, jauh ti para alimin ulama tingali. Buukna di bereuman, beheungna di rantean, ari jajan cilok. Satemara rantes. Make kaos anu metal, calana barolong, ari di udag soang lumpat. KR anak alay. Ayeuna mah di Bandung nuju terjadi fenomena anu luar biasa. Barudak zaman ayeuna ditanya ku indungna, "Jang rekamana?" Kamu nanya. Bener tak? Teu sopan. Sok hariwang ke kababawa nepi ka akhirat, kababawa nepi ka maut. Pan maut mah kumaha kebiasaan. Di alam kubur cek malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Kamu bertanya-tanya. Malaikat kesel, geus lah tenggel ieu mah tenggel. Takut banget loh. Anak alay. Matak sakali deui jadi ajengan, jadi kiai teu digaji, tapi tugasna luar biasa, dituntut untuk memperbaiki akhlak anak bangsa. Tapi artis gajina gede, pagaweanana ngaruksak akhlak anak-anak. Bener tuh. Berarti anu kudu digaji gede teh ajengan lain artis. Nu kudu digaji ratusan juta teh kiai lain artis. Bener tuh? Satuju. Sok atuh cacing nyaraah ka kiai teh. Gaji 100 juta sebulan. Batak kudu syukuran ngagaduhan guru-guru, para kiai, para ustad, ustazah di dieu anu ikhlas ngadidik ibu geus nganuhunkeun acan. Geus nganuhunkeun acan. Tapi ayeuna mah cing bager ka kieu teh cing nyaah nuhunkeun. Sabab lamun teu aya kiai, teu aya ajengan, rek siga kumaha akhlak barudak-barudak ibu. Benar teu? Jadi bade marah santrenkeun budak. Perhatikan lain sakola na hungkul. Mangga sakola cing luhur. Kuliahkeun nepi ka S1, S2, S3. Tapi pendidikan agama oge kedah dipaju. Ulah berat sabeun antara iman jeung ilmu teu bisa dipisahkeun. Lamun gaduh salah sajina hungkul cilaka. Kaharti bu? Cing tari kaharti? Cek guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Kaharti henteu? Cek guru abdi lamun ngaji geus sajam leuwih teu kaharti wae maka ulah dituluykeun. Dadak sajam leuwih teu kaharti wae komo ditambahan meureun. Sok rek nanya. Sajam leuwih abdi ceramah ngabahas naon? Ari di Bandung mah jamaah teh sok boga gelar barho, begitu bubar poho. Di dieu? Tuh di dieu mah teu barho tapi cingho. Cari cing oge.
Tadi nu kahiji mah istri ahli surga. Nu kadua mah carana ngadidik budak supaya bisa jadi jalma anu ta. Aya sabaraha cenah carana? 3. Di mana hiji deui? Aya sabaraha? 2. Hiji kuatkeun, 2 tingkatkeun ilmu. Lain sakola hukum nu diperhatikeun, pasantren oke kudu diperhati. Urang doakeun mudah-mudahan ieu pondok pasantren masing langkung majeng, santrina masing langkung seueur. Mudah-mudahan ieu para santri-santrina sing sarehat, cing digarampangkeun dina nyiar ilmuna, oke masing tiasa jadi manusia anu berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Ya Allah ya Rabbah. Jadi ka mana ieu ngabring? Ibu rek ka mana? Rek kiih. Sok atuh kiih heula. Sakakaran keur ngaji pabaliut jeung kiih. Matak mending kene urang istirahat wae ngaji 10 menit. Urang kiih heula babarengan. Ayeuna terakhir urang sasarengan ngadua siap. Nupang tarik nganyora mudah-mudahan cing enggal diijabahna. Nu balik ti heula dipegat juri kita. Pan intina tina suatu acara teh doa, bener teh? Tadi ngaji Quran mah eta mah pemanasan, ceramah pemanasan, inti nama ngadu. Ari dibere kulit, dibere daging ditarima, ari sumsum eta henteu ditarima padahal nu intina sumsum. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Keluarkan suaranya. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wal firana ma madaya wasi'al karami. Cik tarik. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami. Ya Allah Pangeran abdi ku agungna Kanjeng mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al. Ya Allah Pangeran abdi ku agungna Kanjeng Nabi mugi Gusti ngahasilkeun kana maksad jisim abdi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami. Ya Allah Pangeran ku agungna Kanjeng Nabi mugi Gusti waktu maut abdi nyandak iman sareng. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten bilih seueur kalopatanana kumari abdi masih keneh diajar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu